Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sabadana tetap terpuji ka Gusti Maha Suci. Sholawat miwah salam dibugikeun ka junjungan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadaya papanah deui sareng pangaosan rutinan wengi Salasa nyaeta hanca kitab tauhid. Terus berikan hanca sifat wajib di Allah Ta'ala teh sadayana ayat 20. Hiji sifat wujud tegasna wajib Allah Ta'ala ayat. Hari ayat teh bahasa Arabna wujud. Hiji sifat wujud tegasna wajib Allah Ta'ala ayat. Mohan Allah Ta'ala wujud. Ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala aya nyaeta bumi langit sarauh usina kabeh. Hiji sifat wujud tegasna wajib Allah Ta'ala aya. Aya bahasa Arabna wujud. Jadi sifat wujud ieu karena keskeun karena wujudna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wujud teh cek sifat wujud. Sing emut bahasa wujud aya hiji aya wujud hakiki, dua wujud adidi. Wujud hakiki wujudna Allah Ta'ala. Aya wujud aridi wujud anyara. Seperti tadi dia wujud di dia mah wujud Allah Ta'ala mah tong di pikiran tong di emutan sabab Allah mah dat wajibul wujud. Takanya hokeun mah sifatna sifat pangeran, sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, sifat pangeran teh hiji sifat wujud. Sifat wujud ieu keur negaskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wujud teh cek sifat wujud. Sifat wujud dipayun tos dibahas sifat wujud kaasup sifat nafsiyah. Slogan nafsiyah tetap tinatapan dan sifat terkena lesor dan ayat sifat bukti. Allah Ta'ala mah ayat anu bukti sifatna nyaeta urang. Bukti mah sifatna sifat wujud nu bukti mah ngan sifat wujud teh kaasup sifat pangeran anu Allah Ta'ala ngan buktina di saha di urang. Ulah di akun urang anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang. Sifat wujud ieu keur negaskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Maka ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala wujud bumi langit sarauh usina kabeh.
bumi langit jadi dalil, tah panuduh eusina saha eusina urang, ieu urang jadi panuduh jadi paneges kana wujudna Allah Ta'ala. Artosnya lajengkeun kadua sifat kidam tegasna wajib Allah Ta'ala ti heula, muhal Allah Ta'ala anyar. Ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala kidam nyaeta lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala anyar tangtu apes, samangsa-mangsa apes tangtu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Kapan ayeuna geus bukti asal eueuh jadi aya, atuh ulah dikira-kirakeun Allah Ta'ala anyar. Saha asal eueuh jadi aya? Urang asalna eueuh ayeuna jadi aya. Saha nu ngayakeun? Allah. Atuh ulah dikira-kirakeun Allah Ta'ala anyar. Di kadinya bakontos tilu sifat bako tegasna wajib Allah Ta'ala langgeng bahasa Arabna bako. Tilu sifat bako, jadi sifat bako ieu keur negaskeun kana bakona Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mah wajib wujud, wajib kidam, wajib bako. Tong di pikiran dan Allah Ta'ala mah tong di pikiran wujudna Allah Ta'ala, tong di pikiran wajib kidamna Allah Ta'ala, tong di pikiran wajib bakona Allah Ta'ala. Takanya hogeun mah sifat wujud, sifat kidam, sifat bako. Ari sifat wujud, sifat kidam, sifat bako eta teh kaasup sifat pangeran anu Allah Ta'ala buktina disaha diulah. Sifat bako margi babasaan bako teh itunya aya bako hakiki nyaeta bakona Allah Ta'ala, aya bako zamani, aya bako idhofi, itunya bako idhofi. Bako hakiki bakona Allah Ta'ala mah tong diemutan, takanya hokeun mah sifat bako tegasna bako zamani gitu. Jadi sifat bako kaasupkeun sifat pangeran anu Allah Ta'ala buktina disaha diurang ngan ulah diaku anu urang anu Allah Ta'ala. Jadi urang teh aya boga sifat bako anu Ta'ala anu Allah Ta'ala sifat pangeran. Mana bakona nu aya di urang teh sifat bako Allah Ta'ala teh. Jadi sifat bako urang mah sifat bako nu Allah Ta'ala lain wajib bako, sifat bako. Tah sifat bako nu di urang mah tara pake barang urut, anyar terus. Contoh seperti usik nu ayeuna lain usik anu tadi, lain usik nu kamari, berarti anyar terus hayang make usik nu tadi jengkal gitu. Maka sifat bako keur negaskeun kana bakona Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wajib bako teh ceuk sifat bako. Ai sifat bako teh sifat anu Allah Ta'ala ayana disaha diurang itu kantos ya. Jadi sifat bako keur negaskeun kana bakona Allah Ta'ala. Geus bakona Allah Ta'ala mah wajib langgeng. Ngan langgengna Allah Ta'ala mah aya terus langgeng ayana. Keun tong di pikiran takanya hokeun mah sifat
bako. Sifat bako sifat pangeran buktina di urang. Tah sifat bako ieu keur negeskeun kana bakona Allah taala. Tak dipayun dina hukum akal aya doruri aya nadori, wajibna muhalna wenangna dikijiri eta kabeh kaasup doruri. Wajibna muhalna wenangna di Allah taala eta kabeh kaasup nadori. Naon ngaran doruri? Ari ngaran doruri sakur anu kahar, sakur anu babari kahartina ku akal teu kudu dipikir heula. Nah hapangna teu kudu dipikir heula sabab geus bukti. Jadi sakudu bukti eta mah geus doruri we, geus nemrah jelas teu kudu dipikir. Contoh seperti ieu naon gelas tong dipikiran hanya nu kitu ngaranna gelas da geus bukti kartos. Nya kitu deui dina naon wajibna mohalna wenangna dikijiri eta kabeh kaasup doruri. Wajibna mohalna wenangna di Allah taala eta kabeh kaasup nadori. Mata doruri sing jadi nadori, mata nu doruri heula sing paham. Mana nu doruri? Hiji sifat wujud, nu nadori nama dan wajibul wujud. Dorurina sifat kidam, nadorina sifat wajib kidam. Dorurina sifat bako, nadorina wajib bako. Mata sifat wujud karena geskeun kana wujudna Allah taala. Sifat kidam karena geskeun kana kidamna Allah taala. Sifat bako karena geskeun kana bakona Allah taala. Dikadinya hancan. Mata timimiti sifat kidam, sifat bako kekadituna sifat bako, sifat mukhalafatul lil hawadisi, sifat qiyamu binafsi, sifat wahdaniyah kekaasup sifat salabiyah. Ari slogan salabiyah pikeun micin perkara teu pantes dinu ngadamel. Jadi teu pantes di Gusti Allah. Jadi Allah taala mah kidamna Allah taala mah teu aya mimitina itu welah. Bakona Allah taala teu aya tungtungna. Mukhalafatul mukhalafah teu sarupa jeung nu anyar. Jadi sifat unteuna di Allah taala mah nya. Terus qiyamu binafsihi teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun kitu. Terus henteu bimbingan. Ta ari dina sifat nama sifat kidam itu. Kade laidat Allah taala lain wajib kidam sifat kidam. Ai sifat kidam mah boga sifat tiheula eueuh nu miheulaan. Maka nu miheulaan da bareng. Urang diciptakeun ku Allah taala bareng. Idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun. Teras henteu kun-kunan Allah taala ngadamel di dieu 100 urang misalna sugan kun kitu tah. Henteu asa kali we jadi. Anapun borojol ka dunya aya nu teh heula aya nu padeuh. Gitu. Bako Allah taala mah teu aya tungtungna atawa nafsiahna teh teu aya tungtungna geus wajib langgeng. Ta urang mah sifat bako. Nah kumaha urang boga sifat bako? Ti payun geus diterangkeun sifat bako di urang mah anu Allah taala dibukti di urang teh nyaeta tara make barang urut. Anyar terus contoh usik ayeuna lain usik anu tadi. Artos teras kedua kalinya nya kan
Kaopat sifat lajengkeun kaopat sifat mukhalafatul lil hawadisi. Opat sifat mukhalafatul lil hawadisi tegesna wajib Allah Ta'ala beda jeung sakabeh anu anyar. Opat sifat mukhalafatul lil hawadisi tegesna tos wajib Allah Ta'ala beda jeung sakabeh anu anyar. Muhal teh mustahil, muhal sarupa jeung nu sakabeh nu anyar, sarupa jeung nu anyar. Tos ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala beda jeung sakabeh nu anyar nyaeta ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala beda jeung sakabeh anu anyar nyaeta tos lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala sarupa jeung anu anyar tangtu anyar. Lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala sarupa jeung nu anyar tangtu anyar. Titik. Tos samangsa anyar tangtu apes. Samangsa anyar tangtu apes. Terus samangsa apes tangtu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Samangsa apes tampu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Kapan ayeuna geus bukti? Kapan ayeuna geus bukti? Asal eueuh jadi aya. Kapan ayeuna geus bukti? Asal eueuh jadi aya. Atuh ulah dikira-kirakeun Allah Ta'ala sarupa jeung nu anyar. Sabab eta mustahil. Maksudna kaopat sifat nu wajib di Allah Ta'ala teh nyaeta sifat mukhalafatul lil hawadis. Ade sing bisa ngabedakeun mana dat mana sifat. Allah Ta'ala mah dat, membukti di urang mah si sifatna. Allah mah wajib wujud, dat wajibun wujud, dat wajib kidam, wajib bako,
kaopat wajib mukhalafah. Jadi Allah mah wajib mukhalafah, wajib beda. Urang mah terus aya sifat pangeran kaopat, sifat pangeran teh nyaeta sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ari sifat mukhalafatul lil hawadisi teh kaasup sifat pangeran, berarti sifat anu Allah Ta'ala. Buktina di saha? Di urang. Ngan ulah di aku anu urang, ngan buktina di urang. Jadi urang teh boga sifat mukhalafatul lil hawadisi, beda jeung sakabeh anu anyar. Jadi urang teh anyar ngan beda jeung sakabeh anu anyar. Mana buktina? Sok urang buktikeun. Contoh sidik jari aya nu sarupa sa RT jeung urang, sa RW, sa desa, sa kecamatan, sa negara, sa dunia. Aya nu sarua sidik jari moal anu sarua kardas. Ieu teh nembongkeun bahwa ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi, urang teh anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Kartos. Jadi ulah waka jeung Allah Ta'ala, urang oge di makhlukna urang anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Matak sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negeskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah. Ari urang mah beda jeung sarupa jeung nu anyar, beda jeung nu anyar teh, beda jeung teu sarupa jeung nu anyar teh aya sapertikeunana. Ari Allah mah dat wajib mukhalafah, wajib bedana tanpa seperti keur Allah mah, sabab kauger dat laisa kamislihi. Allah mah laisa kamislihi, teu aya pantarna keur Allah. Jadi Allah mah tanpa seperti, tanpa umpama, teu bisa diumpamakeun, teu bisa disapertikeun ka Gusti Allah. Kartos. Mata sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negeskeun kana mukhalafahna Gusti Allah. Cek dipayun doruri sing jadi nadori. Naon ngaran doruri? Sakur nu babari kahartina ku akal teu kudu dipikir heula. Ari ngaranna deuri sakur nu kahartina ku akal kudu dipikir heula. Mana nu deuri? Sifat mukhalafatul lil hawadisi, beda jeung sakabeh anu anyar. Jadi urang teh boga sifat beda jeung sakabeh anu anyar. Geuning eta kemar, justru disebut kemar teh beda. Moal anu sarupa salam dunia da Allah ngadamel makhluk nate moal aya 2 3 hiji we sok buktina nu kemar ge hiji, nu ieu hiji salam dunia didamel ku Gusti Allah hiji. Kartos. Matak ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negaskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah. Mulai tah geus mulai nyong colang. Hiji aya urang teh sifat wujud, sifat kidam, uga sifat ti heula kudu miheulaan da bareng. Itu cek urang pangheulana, cek anu urang pangheula da bareng. Itu bako tara make barang urut. Sifat mukhalafatul lil hawadisi beda jeung sakabeh anu anyar. Jadi teu aya nu nyaruaan. Artos Allah mah geus tong diemutan, Allah mah wajib mukhalafah. Tah supaya apal Allah teh wajib mukhalafah, ceuk sifat mukhalafatul lil hawadisi, sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negeskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah. Tong borongin jeung Gusti Allah cacak urang oge jeung papada makhluk, papada nu anyar beda jeung sakabeh anu
anyar buktina ieu sidik jari hartos itu tah mata ke kadituna sifat mukhalafatul lil hawadisi kaasup sifat salabiyah ari slogan salabiyah pikeun micen perkara anu teu pantes di nu ngadamel berarti teu pantes di Gusti Allah Ta'ala mata di Gusti Allah Ta'ala mah teu sarupa jeung nu anyar jadi sifat kunteuna itu geus tong diebutan salaresna mah ngan ieu kaasup sifat mukhalafatul lil hawadis masalahiyah pantes disaha dina sifatna ari sifatna buktina disaha di urang nu tadi teh beda jeung sakabeh anu anyar hartos sifat mukhalafah ieu hartos jadi sifat mukhalafatul lil hawadis ieu karena geuskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah apal Allah Ta'ala wajib mukhalafah teh ceuk sifat mukhalafatul lil hawadis hartos nu matak dihandai matak urang teh kudu apal heula anu rek disifatan aya dan Allah Ta'ala aya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala aya sifat 20 tah sifat 20 teh rek nyipatan mana rek nyipatan dat Allah Ta'ala atau rek nyipatan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala badai nyipatan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala da aridat Allah Ta'ala mah geus moal kaudah kurang mah sabab sesuai dina ramu-ramu saur Kanjeng Rasul dina hadis kudsina tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah pek tafakur dina dadamelan Allah ulah tafakur dina dat Allah tegasna kanyahokeun salian Allah Ta'ala leres tafakur dina dadamelan Allah teh saha urang kanyahokeun salian Gusti Allah Ta'ala nah make kudu nganyahokeun heula salian Allah Ta'ala itu sabab pangna urang kudu nganyahokeun salian Allah Ta'ala teh supaya teu salah sok seperti urang naon sababna apal kana buah kadu apal buah salian kadu taruh we di ieu madrasah teh grup-grupkeun mang pirang-pirang bubuahan disimpen tengah-tengah kadu tah aya kana rambutan teh apal kadu teh cek rambutan begitu kawak urang lewat kana rambutan cek rambutan teh kuring lain kadu karawak kana dukuh cek dukuh apal kadu teh cek dukuh kuring lain kadu karena buah kaweni cek kaweni teh kuring lain kadu gitu jadi ka Allah Ta'ala teh kudu apal salian Allah Ta'ala dipayun tos diterangkeun salian Allah Ta'ala teh aya 5 hiji naon alam 2 zirin 3 makhluk 4 hawadis 5 mungkin alam jirim makhluk hawadis mungkin naon alam di dieu nyata lain alam semesta tareh ruh perjalanan ruh urang timimiti alam naon arwah alam makol ancang-ancang keluar tina nur ilahi nur Muhammad ya Muhammad hakiki gitunya nah terus alam adzam geus ngajadi jisim ngan adzamna jisim latif di ruh urang teh terus alam insan kamil geus jadi manusia nu sampurna geus bentuk insan kamil manusia nu sampurna ngan kamil karek sampurna can mukamil kamil terus deui ka bapa urang alam sogir itu ruh perjalanan ruh teh suk deui ka indung urang dingaranan alam kabir ari jasmani nama alam rahim ruh nama alam kabir
terus weh gubrak ke alam dunia. Terus di dunia kene posisi nama ningkat deui ketika geus balik jadi alam nasut, jadi manusia kakeunaan ku hukum anu tilu. Naon wae hukum nu tilu teh? Hukum adat, hukum syara, hukum akal. Ngan lain adat istiadat, adat nu ngagaduhan, hukum tegesna Quran mandang sae, hadis mandang sae. Nyata tina ihsan terjadi hukum adat, tina Islam terjadi hukum syara, tina iman terjadi hukum akal. Mata akal, syara, adat, syara, akal. Iman, Islam, ihsan. Al ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ngaran ihsan teh anta budallah ibadahna anjeun ka Gusti Allah ka'annaka tarahu kaya anjeun ninggal Allah. Fa ilam takun tarahu maka lamun anjeun teu ninggal Allah fa innahu yaraka, tetep Allah mah ninggal anjeun. Maksudna eta hadis lain berarti ibadahna urang papencelong jeung Allah, lain. Maksud ihsan di dinya mah Quran mandang sae, hadis mandang sae. Jadi tong neangan Quran hadisna pandangan Quran pandangan hadis. Contoh seperti tahlil, marhabanya. Tahlil ulah neangan dalil Quran hadis, pandangan disebut nage pandangan Quran pandangan hadis kumaha terhadap jalmi nu maca tahlil anu ngalaksanakeun tahlil. Sedengkeun tahlil teh teu mimiti dak dugi ka akhir nu dibaca ayat Quran sareng sholawat. Kumaha pandangan Quran pandangan hadis terhadap jalmi nu maca Quran jeung sholawat? Saya abon kumaha itu disebut hukum adat ihsan, jadi hukum adat. Kantos atau macam marhaba, macam berjanji deba leres ulah neangan Quran hadisna kumaha pandangan Quran pandangan hadis terhadap jalmi nu macam berjanji timimiti dek dugi ka akhir itu berjanji atau deba marhaba teh itu sejarah Rasul, sifatan kanjeng Rasul. Kumaha pandangan Quran pandangan hadis terhadap jalmi nu maca sejarah Rasul? Saya awal sawu ulah wakaca Quran hadis cepetak kurang saya awal di jalmi nu maca sejarah Rasul. Mata heran jalma ngaku Islam tapi nyebut goreng kanu maca berjanji pan aya ngaharamkeunnya. Dek kumaha mengenal karakter kanjeng Rasul, dek kumaha mengenal sifatan-sifatan Rasul, lamun ngabidahkeun supomo ngaharamkeun kana ieu berjanji. Leres itu padahal bab ihsan. Jadi kesimpulan bab adat bab ihsan mah nu hoyong midamel sae mangga, nu midamel alim midamel sae entong. Leres justru pangseurna hukum teh dina hukum adat. Ngan ari hukum adat masa sulaya temis di nyata ngapakeunnya bab hukum. Pangunana hukum adat meakeun kapanasaran, gunana hukum syara jempe, gunana hukum akal pasrah. Itu hukum adat bagian lisan, hukum syara bagian badan, hukum akal bagian hati. Naon sababna hukum ayat tilu? Sabab nurek di hukuman ayat tilu ucap, lampah, tekad. Hukum adat, hukum lisan tisasari itu bagian adat. Itu lampah, paripola bagian badan itu mah hukum syara. Hukum hati, bab hati, bab tekad itu bagian akli. Akal, iman, Islam, ihsan. Maka dina ngaji tauhid ieu dina bab hukum lain dina hukum syara, ayana dina hukum akli, hukum akal.
atas hukum akli eta mah hukum akad dipayun tos diterangkeun hukum adat hukum syara hukum akad tadina hukum akad wajib muhal wenang wajib nu kaharti ku akal ayana teu kaharti ku akal eueuhna muhal sabalikna gitu teu kaharti ku akal ayana kaharti ku akal eueuhna ai wenang mah nyaeta kaharti ku akal ayana jeung eueuhna itu tatina hukum tidinya aya wajib muhal wenang dina hukum akal aya nu doruri aya anu nadori wajib doruri muhal doruri wenang doruri wajib nadori muhal nadori wenang nadori wajibna muhalna wenangna dikijirim eta kabeh kaasup doruri wajibna muhalna wenangna di Allah Ta'ala eta kabeh kaasup nadori mata doruri sing jadi nadori Sadaacan urang ngabahas sifat 20 kudu apal geula nu rek disipatanana. Terus mata ayat dan Allah Ta'ala ayat sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ayat sifat 20. Tah sifat 20 teh rek nyipatan saha? Nah rek nyipatan dan Allah Ta'ala, rek nyipatan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Nyata rek nyipatan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tegasna rek nyipatan sifat pangeran. Artas mana buktina itu sifat pangeran teh? Kan udah bukti. Tah ngaji tauhid mah ngaji anu bukti. Laras ade lendat Allah Ta'ala da urang mah lain rek lendat Allah Ta'ala tapi rek nganyakeun sifat pangeran. Atak dipayun diterangkan ayat jiriman warnana jirim teh ayat opat ngan lain opat ngajajar tapi sesebutana ayat opat hiji jirim jasad nyaeta tubuh jentulna seperti ginjal atau jentul contoh tinggal ya katinggal jentulna hiji jirim jasad jirim cek bahasa Sunda mah geus we kuring lah arah kaharti ai jirim teh atawa kuring teh komponen tina ruh nafsu akal iman kuring hartas jirim hiji jirim jasad jentul kadua aya jirim latih air jirim latih teh sakur untuk nutup benang dicapak cobi tinggal peras tebenang dicapak tah kuring teh atawa jirim teh mau benang dicapak malih tewa katilu jirim johan sabangsa cahaya seperti cahayana lampu atau cahayana panon poe sabangsa kan kaopat jirim a'ron nyaeta gede leutikna ki jirim atawa usikan cobi tapi usik urang kadi usikan jadi nu katingali mah ya usik naon curug muka tinggal 5 usik curug padahal ya teh usikna jirim atau usikna kuring laras kolonyon meh kuringna keluar tina kurung bisa usik mah hartas nah jadi mata sok dipertanyakeun saha atuh wihandi tadi kan jirim johar sabangsa cahaya ruh atau kuring ruh nafsu akal iman kuring atau jirim sabangsa cahaya ibarat arah kaharti ibarat ye tutupan kunaon ku batok poe
tahruh teh atau kuring teh asal nama sabangsa cahaya tutupan we ku kurung plus we kuring asup kana kurung we cahaya lampu cahaya lilin ieu tutupan ku batok we polongan batok keluar cahaya polongan hiji keluar cahaya polongan dua polongan 10 yang 100 polongan 100 nusa bangsa cahaya tadi kuring atau kikirim plus weh kuring karena kurung nu asalna caang jadi poek polongan weh tina panon keluar cahaya jadi naon pani maka sok dipakai pertanyaan saha nu sok ningali dan nu ningali lain panon alat paranti ningali cara lampu alat penerangan caangna atas saha nu sok ngadenge nu ngadenge lain ceuli alat paranti ngadenge saha nu sok ngadenge kuring atawa jiri atawa eta teh sifat sifat pangeran sifat pangeran teh anu Allah Ta'ala ayana di saha tuh sok kadenge saha teu eta sifat pangeran eta kijirim atawa kuring nu sok ningali kuring nu sok kadenge kuring nu sok ngangseu nu sok ngomong kuring kartos bukti teh bukti aya bukti eta jadi ieu mah ngaji nu bukti jadi nu sok ngadenge teh ta eta sifat pangeran teh kade kartos kijirim teh kuring teh itu atuh lamun gitu mah Allah Ta'ala ya diurang kade sering pusing kuring ieu ramu-ramu lain Allah Ta'ala aya diurang tapi urang aya di Gusti Allah atas lain Allah Ta'ala aya diurang tapi urang aya di Gusti Allah cara cai jeung lauk nah cai dina lauk atau lauk dina cai lauk dina cai pan cai nama hiji di lautannya hartos gitu jadi lain Allah Ta'ala aya diurang tapi urang aya di Gusti Allah matak yeun sok ngadenge teh nyaeta kuring atau jirim atau sifat pangeran bukti sifat pangeran teh bukti di saha di urang kan ulah diakun usaha hartos ieu suara ka kuping kadenge saha nu sok kadenge tuh itu mantap geus kitu sesuai weh jeung ramu-ramu ti Kanjeng Nabi dina hadis qudsi man aropa nafsahu faqad aropa robbahu sing saja manu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gusti tuh artos teh saja manu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina saha nu ngadenge teh kuring hartos ai kuring teh saha eta teh nu Allah Ta'ala anu Allah Ta'ala teh berarti sifat pangeran berarti nu saha atuh anu Allah Ta'ala nya jadi di mana geus didinya geus mengenal kana diri bakal leungit dir pengakuan sagala urang bakal leungit moal sagala diampun urang hartos teh urang teh bisa beramal daek ibadah daek salat oge saha atuh nu salat teh kuruna kuringna kuring ai kuring teh nu saha berarti sifat anu Allah Ta'ala jadi moal aya pengakuan sagala nu urang tidinya geus mulai rek mengenal diri aropa nafsa faqad aropa rubah tages apal weh kuring ieu mah cangkangna kurung mah ta eunang geus mulai rek mengenal kana diri apal kuring jadi nu sok ngadenge saha
nusok ningali, nusok ngangse, nusok ngucap. Itu bukti bukti kartas tagas mulai kita tadi disebut sifat anu Allah itu lalu sifat 20 hayu nama sifat nu wajib di Allah Ta'ala tegasna anu Allah Ta'ala sifat 20 hiji sifat wujud. Sifat wujud keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Kentong di pikiran dat Allah Ta'ala mah kanyahokeun heula sifat wujud. Allah Ta'ala mah dat wajibul wujud, dat wajib ayana. Tak kanyahokeun mah sifat wujud. Sifat wujud. Sifat ayat. Ari wujud aya bahasa Arabna naon? Wujud. Allah dat wajibul wujud, wajib ayana. Ari nu bukti wujud urang sifat wujud. Sifat wujud keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Ieu sifat wujud itu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wujud teh ceuk sifat wujud. Ari urang aya, ari Allah Ta'ala aya bahasa Arabna Allah mahdat wajibul wujud, urang mah sifat hartos mata ke kadituna sifat wujud kaasub sifat nafsiyah slogan nafsiyah tetep tina tepat dan sifat teu kenal esot dan aya sifat bukti Allah Ta'ala mah aya anu bukti sifat nah nyata sifat wujud. Mata karasa weh ayeuna mah sesuai dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum wa huwa ari Allah ma'akum eta sarta anjeun ayeuna mah kuntum di mana wae anjeun aya. Mantap cing kira-kira urang geus ngarasa aya can. Kartos. Geus ngarasa aya can urang teh. Aya kartos wa huwa ma'akum mari Allah sarta anjeun ayeuna mah kuntum di mana we anjeun aya antun urang geus ngarasa aya can atuh ayana ulah cek batur urang teh kudu ayana cek sorangan kartos jadi ulah cek batur wae ayana teh kudu cek urang cek sorangan aya urang teh mata can karasa aya dagor tarang nyeri berarti aya hartos saha nyeri tuh kadinya kuring leres berarti pangna nyeri ge aya anu aya nah itu disebut sifat wujud. Kadua sifat kidam Allah Ta'ala mah wajib kidam di urang mah disebutna sifat kidam. Sifat kidam teh sifat pangerah berarti anu Allah Ta'ala buktina di urang. Nah kumaha kidamna Allah Ta'ala geus tong diemutan Allah Ta'ala mah wajib kidam wajib piheula kartos tadi urang mah ieu bogas aya sifat kidam. Nah kumaha sifat kidam eueuh nu miheula da barang eueuh nu miheulaan. Ngan ari kidamna Allah Ta'ala mah teu aya mimitina, ari urang mah sok sanajan eueuh nu miheulaan aya mimitina di urang. Dina sifatna mah aya mimitina asal eueuh jadi aya berarti aya mimitina. Sifat kidam ieu keur negeskeun kana kidamna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wajib kidam teh ceuk sifat kidam. Kartos tilu sifat bako. Sifat bako ieu keur negeskeun kana bakona Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mah wajib bako di urang mah disebutna sifat
bako ari sifat bako teh sifat pangeran berarti anu Allah Ta'ala ari buktina di saha di urang kan ulah di aku anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang mana sifat bako di urang sifat bako di urang keun ari bakona Allah Ta'ala mah geus wajib langgeng tong dipikiran da urang mah boga sifat bako mana sifat bako urang tara make barang urut berarti anyar terus contoh tah ieu usik nu ayeuna lain usik anu tadi cek bapak teh hayang make usik nu tadi jengkar atas jengkar make usik nu tadi mah gitu ngan ari bakona Allah Ta'ala mah langgeng ayeuna ari bakona urang mah anyar terus berarti langgeng eueuh nah make langgeng eueuhna sok usik nu tadi usik nu ayeuna lain usik anu usik nu tadi ka mana eueuh anyar deui nu teh heula eueuh anyar terus antos ari Allah Ta'ala mah langgeng ayeuna ari urang mah langgeng eueuh anyar terus mata sifat bako ieu keur negaskeun kana bakona Allah. Kaopat sifat mukhalafatul lil hawadisi sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu kaasup sifat pangeran itu buktina di saha di urang Allah Ta'ala mah wajib mukhalafah sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu beda jeung sakabeh nu anyar sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negaskeun kana wajib mukhalafahna Allah keur negaskeun kana bedana Gusti Allah Ta'ala ari Allah Ta'ala mah geus kaungger kudat laisa kamislihi syai'un teu bisa disapertikeun teu bisa diumpamakeun data Allah Ta'ala tanpa seperti ari sifat mukhalafatul lil hawadisi kaasup sifat pangeran ngan buktina di saha di urang ta urang teh boga sifat mukhalafatul lil hawadisi mana buktina coba tinggal ieu sidik jari aya nu sarua salam dunya moal ieu teh negaskeun jelas bahwa urang teh anyar beda jeung sakabeh anu anyar artos tong boroning jeung Allah Ta'ala urang jeung papada makhluk jeung anyar ge geus jelas beda matak sifat mukhalafatul lil hawadisi ieu keur negaskeun kana wajib mukhalafahna Gusti Allah. 5 sifat qiyamuhu binafsihi tegasna wajib Allah Ta'ala untuk karep kanada karep teh butuh teu karep kanada atau teu butuh kana dan teu karep kanu ngadamel ya deui 5 sifat qiyamuhu binafsihi tegasna wajib Allah Ta'ala henteu karep kanada henteu karep kanu ngadamel tos 5 sifat qiyamuhu binafsihi tegasna wajib Allah Ta'ala henteu karep kanada henteu karep kanu ngadamel titik ari dalilna anu nuduhkeun ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala henteu karep kanada henteu karep kanu ngadamel ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala henteu karep kanada henteu karep kanu ngadamel nyaeta
nyaeta lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala karep kanadat karep kanu ngadamel, lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala karep kanadat karep kanu ngadamel tangtu anyar. Tos tangtu anyar samangsa anyar tangtu apes, samangsa anyar tangtu apes. Tos samangsa apes tangtu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Samangsa apes tangtu moal bisa ngayakeun anu eueuh ngeuweuhkeun anu aya. Kapan ayeuna geus bukti? Kapan ayeuna geus bukti? Asal eueuh jadi aya. Atuh ulah dikira-kirakeun Allah Ta'ala karep kanadat karep kanu ngadamel. Maksudna lima sifat qiyamuhu binafsihi tegasna wajib Allah Ta'ala teu karep kanadat teu karep kanu ngadamel. Bahasa Arabna teu karep kanadat teu karep kanu ngadamel teh nyaeta qiyamuhu binafsi. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi ieu keur negeskeun kana qiyamuhuna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala wajib qiyamuhu teh ceuk sifat qiyamuhu binafsihi. Kade sing bisa ngabedakeun mana dat mana sifat. Allah Ta'ala mah dat wajibul wujud, dat wajib qidam, dat wajib baqo, dat wajib mukhalafah, dat wajib qiyamuhu. Itu dat aya sifat pangeran. Aya sifat pangeran mah sifat pangeran. Sifat pangeran teh hiji sifat wujud, dua sifat qidam, tilu sifat baqo, opat sifat mukhalafatul lil hawadisi, lima sifat qiyamuhu binafsihi. Tah sifat qiyamuhu binafsihi teh sifat pangeran. Berarti sifat pangeran anu saha? Anu Allah Ta'ala. Ngan buktina di saha? Diulah. Kantos sifat qiyamuhu binafsihi ieu keur negeskeun kana qiyamuhuna Allah Ta'ala. Apal Allah Ta'ala qiyamuhu teh ceuk sifat qiyamuhu binafsihi. Pengawasan kami ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupikeunna. Tutup kuduha majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.